Mankoba ka-44 nyarioskeun wali mardud di damel wali makbul. Kacarioskeun di zaman Sadi Abdul Qadir aya hiji wali anu dikaluarkeun tina pangkat kawalianana. Sareng jalma-jalma anu ageung anu alit pada teurang yen eta teh wali anu ditolak ku Rabbul Alamin. Tidinya eta wali muntang nyuhunkeun syafaat ka 360 aulia supaos anjeunna didamel wali deui. Teras aulia-aulia sadayana nyuhunkeun syafaat ka Gusti Allah supaos eta wali mardud didamel makbul deui. Nanging henteu aya ya hiji-hiji acan anu diijabah doana. Tidinya teras pada naringali kana Lauhil Mahfuz barang ditaringali tetel aja dengan wali teh parantos ditulis dihijikeun sareng golongan anu cilaka. Tidinya tas eta wali diperong nawiskeun kahinaan salirana. Teras ngadeuheus ka Said Abdul Qadir. Barang jol sumping saur Said Abdul Qadir. Ki anu kadieu maneh sing deukeut. Maneh ku Gusti Allah geus dimardud dikaluarkeun tina kawalian. Tapi kaula bisa ngajadikeun maneh sing jadi makbul ditampi deui jadi waliullah kalawan izin Gusti Allah. Tidinya teras Said Abdul Qadir nyuhunkeun supaos eta wali mardud didamel wali makbul. Tidinya aya timbalan tinu agung. Abdul Qadir naha maneh henteu teurang aya 360 aulia anu pada nyuhunkeun syafaat pikeun eta wali mardud. Tapi iji oge henteu aya anu diijabah. Sabab ngaranna eta jalma geus dituliskeun dina Lauhil Mahfuz jalma anu cilaka. Dauhan Said Abdul Qadir, Gusti kapan Gusti mah kawasa naon pamanganana anu mardud didamel makbul, anu makbul didamel mardud. Nah atuh letah abdi ku Gusti sina nyanggupan ngajadikeun makbul. Upami ku Gusti moal didamel makbul mah tidinya aya timbalan. Abdul Qadir, bae kumaha karep maneh. Anu makbul ku maneh jadi makbul, anu dimardud ku maneh ku aing oge dimardud. Jeung aing masrahkeun ka maneh ngajangjikeun. Masadna ngajinangkeun atawa ngaluarkeun tina kawalian. Subhanallah.